jurang kala itu teh hayang useup di walungan Citarum. Dah hayang ngadahar beuleum laut. Saenggeus jurang kala itu ngahulang sakadapan, tuluy manehna ngomong dina hatena. Taya deui carana ieu ti minta tulung ka urang lembur nu aya di sisi walungan Citarum. Cek jonggrang kalapitung, gancang bae atuh jonggrang kalapitung teh datang ka eta lembur. Saenggeus nepi ka tuntung lembur, tuluy jonggrang kalapitung teh hohoak ngageruang orang lembur. Hei urang lembur, kadari euy. Sorana teh handaruan ngadenge panggerok jonggrang kalapitung teu sirikna sakabeh pangeusi lembur tamplok nyambeurkeun. Aya pikir saeunaon juragan numpulkeun abdi sadaya di dieu. Abdi sadaya sayogi upami juragan aya kapalai. Cik kopolot lembur ku jangan isieun. Hade ngan ulah nyebut juragan euy. Da uing mah hayang disebut Cek jonggrang kalapitung ku masep bari murid-muridkeun kumisna ku sagede-gede catang kalapa. Barapat atuh jonggrang kalapitung teh nyaritakeun ka hayangna. Nya eta hayang minta tulung ka urang lembur panggieunkeun useup anu gede jeung talina anu panjang sakalian jeung beutana nu gede pisan. Pamenta jonggrang kalapitung teh ditedunan ku urang lembur. Tuluy bae atuh digarawe bebarengan nyieun useup raksasa. Pamirsa. Pamirsa. Nah, itu jangan pewek upami kucing kuring sebab pamirsa sadayana ngawalar. Ieu di dieu. Satuju. Pamirsa. Iya. Pamirsa. Iya di dieu. Cocok. Saenggeus sawatara bulan, kakara anggeus tah useup teh. Tuluy atuh disanggakeun ka jonggrang kalapitung. Alus pagawean teh nuhun euy kapake ku amah. Ai eupana aya cek jonggrang kalapitung bari nyilikan useup jeung talina. Aya ieu hulu munding. Hulu munding teh ieu dicongok tuluy atuh dilelepkeun kana useup. Lung bae dialungkeun ka pabulah bumi nu pangjerona. Jonggrang kalapitung museup sabari dilalajon ku sakabeh pangeusi lembur. Nangtungna teh yeuh ngajega. Suku nu sabelah nincak gunung, anu sabelah deui mah nincak kana tanggal bungur anu kacida gedena. Salila sabulan jonggrang kalapitung ngajega kitu nepikeun gunung anu ditincak teh jadi bongkok sarta tangkal bungurna teh hampir paeh nu ku orang dinya mah sok disebutan sarang. Nepikeun ka ayeuna eta gunung teh ngalah bae gunung bongkok. Ari urut tangkal bungurna mah jadi pilemburan anu ngaranna lembur-bungur sarang bawahan desa Cisarua Jatiluhur. Pamirsa dina poe ke-40 si useup teh yeuh oyak-oyakan. Duh gancang bae atuh ku jonggrang kalapitung teh dicentok satu kertanaga. Kulantaran nyantokna teh teu nepikeun useup teh maclong jauh ka tukang. Rek dibatok teh hese sing horeng ngait kana tangkal haur. Jonggrang kalapitung teh panasaran lauk naon nu nyangut teh. Barang diilikan ih ngan lauk jaler. Lauk jaler teh dibalangkeun ku jonggrang kalapitung. Lila kalilaan jonggrang kalapitung teh ngarasa lapar. Rek mentar tulung deui ka urang lembur, eueuh hiji-hiji acan da sieunun ningali jonggrang kalapitung ambek-ambekan. Nu aya teh ngan tangkal jengkol nu keur beupeuy-leubeut. Gancang bae ku jonggrang kalapitung dirau toh, dikamus secanggung secanggung. Nepikeun rek kieu teh jonggrang kalapitung beut karasa nyeri. Sing horeng jonggrang kalapitung teh jengkolen. Jonggrang kalapitung ulang guling nahan ka nyeri. Nepikeun ngucapkeun supata. Aduh. Tagal jengkol atuh wadah. Sia geus kalentarangkeun aing nyeri kieu. Ayeuna ku aing rek ditumpurkeun sia. Nepi ka iraha wae oge.
Wah, aya tangga jengkol bisa jadi di daerah ieu mah. Sanggeus ngucapkeun supata, jonggrang kalap itu teh leungit tambi ilang tanpa karana. Jeung cek ujaring carita di eta daerah mah tara aya tangga jengkol anu bisa jadi ku sabab di supata ku jonggrang kalap itu. Pamirsa. Pamirsa. Cocok. Cari sakitu bae dongeng di sim kuring sampai meh ditutup sim kuring aya sisindiran sakeuning. Meuli seeng kaleuwih panjang atuh jalana abrug-abrugan ngadongeng tong panjang-panjang beteng sim kuring tos kukuru bukan. Hiji pamirsa hiji buah tomat, buah peuting tamat. Jaksa kata bae wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.